Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana, tepang deui sareng simkuring Reva Nurlita dina program Sunda Channel. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun warta viral di sakungna daerah Loji. Pamirsa, ayeuna aya kuliner nu maok perhatian seueur jalmi, nyaeta seblak. Ayeuna simkuring tos nyambung sareng rencang simkuring nu tos aya di lapak seblak nu keur rame di daerah Loji. Mohon tepangkeun nami abdi Widang Mulia. Ayeuna abdi tos sareng Teh Hamidah anu gaduh lapak seblak ieu. Kiraha ieu lapak seblak dihadirkeun sareng teh sabaraha lamu teteh gaduh di adegan abang sakali dan juga usiaan sampai di dia berarti itu ada berapa? Kunaon teteh pilih dagang seblak dibandingkan dagang ini. Terus sebelah anu paling laku di lapangan cukup sama di ini masih sebelah Teteh Supi abdi biasa ningali kenangan cara ngadamel seblak. Anyar-anyar ieu jajanan atanapi tuangan anu disebut seblak populer pisan ku masyarakat Indonesia. Kadaharan seblak anu asalna tanah Sunda, rasa anu gurih tur lada. Sareng ayeuna seblak sayogi dina bentuk prasmanan. Tah di wewengkon Loji, Kecamatan Tegalwaru aya seblak anu bentukna prasmanan. Rupa-rupa topping disisipkeun di mana anjeun tiasa meser karasa anjeun sorangan, mimitian ti sosis, sawi, mie, rupa-rupa kerupuk, rupa-rupa baso, sareng seueur deui. Hargana murah, mimitian ti Rp1.000. Unggal poe ieu lapak rame kudu datang. Janten kanggo terang rasana. Hayu urang ka lapak seblak prasmanan Teh Hamidah. Sakitu wae informasi biasa disampaikan tina ieu tempat. Sakangeun ieu video. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danggat ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampi Sunda Channel, simkuring pun Reva Nurlita, saja amit mungkur amit mundur. Nedahapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.